Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Najar Hermawan. Bade maparkeun carita anu judulna Waktu Turun Hujan. Langsung bae kana carita anak-anak. Abdi sareng AA resep amang di taman. Ujug-ujug hujan geuning. Abdi beragiru ngilarian tempat nyuhan. Tapi AA mah ameng keneh we. Abdi mah teresep hujan lantaran hujan langit janten poe sareng pika keungeun. Lantaran hujan baju abdi janten baseuh sieun udur abdi mah. Aduh, AA kalah nemprang ku cilincang. Baju abdi baseuh, acuk AA oge baseuh, tapi jonjon we. AA mah kalah amang deui kawas nu atoh. AA nyauran abdi, teras uih bari lumpat. Aduh, kedah hujanan kitu. Wangsul entongnya abdi alim kahujanan. Tapi abdi oge alim ditinggalkeun di taman sorangan. Kucuprak, kucuprak, kucuprak. Seueur cilincang. Jeleng, jeleng, jeleng. Euleuh, caina muncrat ka mana-mana. Hahaha. Geuning resep hujanan teh. Hujana tos raat. Abdi wangsul. AA tos dugi ka bumi. AA reuaseuh ninggal abdi. Awak abdi jareblog, tapi resep. Ayeuna abdi janten resep hujan. Sakitu bae carita waktu turun hujan anu ku abdi dipaparkeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.